Paiki mah cenah tuang teh leunca deui. Kela urang ngalas heula sangu tu kot ngebul kieu. Sambil tuang urang neraskeun tadi pembahasan tentang leuncanya. Di kampung mah atunya sareng naon deui iwal ti sambel, lalab, asin paling raos eta teh. Wios leunca deui ge nya da acan aya nu kantos leuncaeun, nu aya oge leleuncangeun. Pami nuang jengkol sareng peuteuy aya caritana jengkoleun sareng peuteuyeun. Hayu tuh urang kucurkeun heula sambelna langsung digacet Paiki mah. Bismillahirrohmanirrohim. Hayu urang belewekeun sareng Paiki. Aya nu sami teu sareng Paiki paminuang leunca teh sok aya sensasian dina mulutna teh. Naon cik sensasina? Paiki mah sensasina teh sok aya nu disadak kieu geuning duruk duk. Punten nya sanes Paiki ngabibita wae kantenan bili aya anu nuju hamil. Sok sensitif geuning anu hamil mah leuheung amun mentana teh sambal tarasi jeung leunca. Kumaha amun anu hayang huap Paiki? Entos tong ngabahas huap Paiki enggal geura nyararambel, geura meuleum asin atawa digoreng, geura tarua.